Adab ka Indung Bapa dualas rupa Hiji ngadenge omongan Indung Bapa kaduana kudu turut parentahna Ulah pisan baha ka Indung Bapana katiluna kudu pisan banget hormat sangkan urang bagja dunia jeung akhirat opat ulah lempang di hareupeunana karena teu hormat kaduanana lima ulah narikeun suwanten batan Kana Sora Indung Bapa ngaliwatan genep kudu ngajawab panyalukana kalayan jawaban anu pangalusna tujuh ulah ngabangkit ngabarung sinang pedah ka Indung Bapa geus nyeunang-nyeunang balik sakumaha kumaula oge kudu ngarasakeun lalawora bae kadalapan kudu kacidahayangna kana menang karidoan duanana karena ridho Allah nu maha agung karena ridona Indung Bapa tergantung najan sakumaha taat ka pangeran tapi ka Indung Bapa teu ngahargaan maka Gusti Allah teu ridho ka maneh ditutur dina hadis Nabi kaneuning kasalapan kudu ngarendahkeun diri ulah luhur sumawona nganyenyeri kiceup main mata ngarindetan kasapuluh ulah wani molototan kasabelas kudu pisan bear budi
heula nyuhungkeun widian entos menang widi terus anjeun munjung kana dampal sampean nu jadi indung terus ngadua wada pamit amitan silih titipkeun raksaan ka pangeran tapi ayahnya banu teu kudu widi nalika kolot teu boga tanah wadi sarta dinu deukeut teu aya pasantren pake diajar ilmu nu fardu ain ngan bae nu kitu kurang barokahna alus namah sing menang heula widina sakitu anu ditutur dina kitab kifayatul mubtadiin lebah adab sakitu anu ditutur dina adab kifayatul mubtadiin lebah adab